ke panen cabe. Nah, kunaon cabe teh kadang sok murah. Ari panen teh nah stok loba tawa kumaha gitu. Ari di kota mahal. Cing atuh ari harga keur panen petani teh. Entong dimurahkeun harga teh ditu teh. Nya barudak ayeuna urang erek panen cabe anu aki urang heuh. Nah, jadi di kabeneran tinggali cabe nabe bareureum kan. Nah, enterek dipanen. Ayeuna urang rek ka sawah kebon anjir. Pokona nama euy sibuk. Ayeuna nama sibuk konten ngalah cabe mah. Film pendek mah wah. Tingali tuh sawah nah kieu tuh. Beuh. Indah heuh nya. Capek dan ngaliwatan kebon euy heula euy. Aduh. Nah jalan teh poho euy. Gila. Oh aing jalan euy. Jalan teh poho euy. Aduh. Kemana jalan pohonya? Hah? Wah, heuhe euy. Salah ka dieu mah. Anjir. Mangkaning teu make runga. Nyeri. Reka mana, Pak? Di mana? Kumaha panena hasil? Can sasalaman. Wah, atuh nahan. Sing hasil. Sing hasil lah. Ah, ieu bade panen cabe sarua si Wage. Ayo, Pak. Aduh. Jakarta cabai di kampung 5.000 gitu. Di kota mama tuh. Di ditu mah ki sacangem ge 5.000. Sacangem. Kadang 10.000. Itu tuh di lembur mah panen cabe. Dah. Hiji-hiji anu buruk nama ulah tah. Tuh dipetikan kieu tep. Tah asupkeun ka dieu. Karena wadah gitu. Cabe teh kadang sok murah. Ari panen teh nah stok loba tawa kumaha gitu. Ari di kota mahal. Cing atuh ari harga keur panen petani teh. Entong dimurahkeun harga teh ditu teh. Gitu kadang aneh gitu tah. Pan di dia teh kadang berakna ngalah naon ngulikeun ngasukna obatna tah gitu. Ah pokoknya mah kudu bejakeun mah petani mah dihanap mah gitu ripuh. Nah hari di luhur mah baru gak mobil baru buka naon banar badag gitu di menteri ya mah di menteri pertanian sugane lagi tukang urut. Nah
ya aki keur panen cabe dah. Kang Murut. Panen cabe daripada YouTuber. Ngerek 100.000 mah jauh kene. Proses nanate tanu ngala teh itu diburu nanate berkanu boga teh sakilo teh 2.000 mulai 10 kilo teh 20.000 meureun. Tah alhamdulillah kudu da bungkus gitu dari lembur mah tuh kadaek mah moal naon arana teh moal boga kadaek mah kan aya istilah geuning teu ngakil moal ngakal teu ngoprek moal nyapek cenah kitu barudak bisi hayang cabe ya malah sorangan hiji tong loba teuing loba-lobana mah teh urang